Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hatur nuhun pisan parantos hadir di aula rumah makan lesehan dari Semancing. Atas uleman sim abdi salaku ketua pemilih RT 025 RW 53 Dusun Lemur Sugih, Desa Pakewuh, Kecamatan Paketrok, Kabupaten Pacogregan. Anu dilaksanakeun dinten kamari. Dina acara sambutan Ketua RT terpilih Bapak Haji Mayung. Cing bener atuh ngomong teh ketua. Bapak Haji Mayung anu geus genep kali mau ngahajina ahli infak ahli sodako jeung ahli berjamaah sebutkeun atuh. Mohon kedah kitu nya. Kedah kitu atuh. Apunten Pak Haji, apunten. Ngesok lanjut. Waktu sinareng tempat dipersilahkan ka Bapak Haji Mayung anu disebatkeun tadi. Iya. Nun. Mik. Oh, bener Pak Haji. Legenda Haji bade pidato selaku ketua RT terpilih RT idaman. Gusti Agung. Diuk. Ketua diuk di dinya ulah sok ngaleuweuhan Haji Mayung sok cicing. Aduh Gusti Agung. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun nuhun ka Bapak Ketua pemilihan calon Ketua RT anu dilaksanakeun dinten kamari. Nuhun jangnya. Sami-sami. Pingkeun deui lamun jadi moderator, lamun jadi protokol, sebutkeun atuh pangkat jabatan Haji Mayung teh selaku naon. Sing bener. Pan di dieu teh loba masyarakat anu can pati apaleun. Maluman para rodok masyarakat naon teh. Hadirin anu parantos hadir dina ieu acara sambutan Ketua RT terpilih, Ketua RT idaman, Ketua RT anu paling dihormati nu aya di Dusun Lemur Sugih, Desa Pakewuh, Kecamatan Paketrok, Kabupaten Pacogregan. Iwalti ieu atuh RT 025 RW 053. Kade geus teu salah milih deui. Masyarakat teh geus teu salah ieu atuh RT anu bakal ngamajukeun di daerah ieu. Saha deui? Kamari aya calon. Atuh mah kelas rendah atuh SDM nage dahar nage jeung oyek. Ayeuna nyalonkeun RT atunya mal menang. Punten ka calon kamari anu henteu milih ukur menang 2 sorana eta ge bane we pamajikanana jeung mitohana. Punten sanes kalun da memang teu pantes jadi RT atuh. Ustad leutik dalil nagen ukur apal hiji disebut ustad sote bane sok make jubah jeung make sorban. Lamun kitu mah atuh masantren gen henteu kos nu hayang imaman hayang nanan. Punten makana teu dipilih ku masyarakat. Tah kitu. Punten lah Pak Haji. Ustad, naon eta maneh maksudna make jeung? Wios Pak Haji, dari negara demokrasi. Maaf Pak Ustad. Kok inget ketua naon? Naon di Ustad aya naon? Kenapa ketuanya? Oh, mangga. Ibu-ibu, hapunten nanya. Pak. Kieu ieu teh Pak Ketua, aya hal anu sangat penting anu kedah disampaikan dina waktu ayeuna ieu teh Pak Ketua. Perkawis naon Pak Ustad? Perkawis pemilihan RT anu kamari Pak Ketua, aya kecurangan di pihak RT anu terpilih. Nah, sing bakal kapanggih ieu mah ya. Nyalah, moke jeung nyebut aya kecurangan, geus biasa, geus ngabudaya. Setiap aya nu eleh teh, cek nu eleh teh ada kecurangan lah. Moal dipilih sama Ustad. Keheula Pak Haji, urang ngadangukeun Pak Ustad, pilih leres aya kecurangan. Nah lah, ketua. Deng dek topi, pro kasih Ustad ieu mah.
Malah aya kecurangan atuh dah Haji Mayung mah terpilih memang calon RT ti kamari ge geus diidam-idamkeun ku masyarakat oge ieu mah bakal dipilih. Punten Pak Ketua, Pak Haji, sanes abdi teu narima eleh ieu teh Pak Ketua, tapi tetep kebenaran kedah diungkapkeun ieu teh. Punten Pak Ustad, abi selaku ketua pemilihan RT anu kamari mau bisa mengiyakan tanpa aya bukti anu kuat. Dengekeun sia Ustad, dengekeun Itu Pak Ustad. Kayak punten Pak Haji, aya Pak Ketua. Aduh Ustad leutik aduh. Make jeung boga bukti. Bukti naon sia Ustad? Ay. Make jeung nyebutkeun ada kecurangan ti pihak Haji Mayung anu RT terpilih ya lah. Aduh Pak Haji, punten ya, manukna lungsurkeun heula. Nah, atuh ketua. Manukna. Mal bisa cicing. Yeuh, geus lain-lain wae jeung kudu nurunkeun manuk atunya. Aing sok teu naon di dieu. Tah kitu. Nah, kitu make jeung nyebutkeun boga bukti. Make jeung aya kecurangan. Naon eta maksudna? Aya Pak Ustad. Haji. Ya, dengekeun ulah sok ngaya-ngaya, jangan sok mengada-mengada. Pak Haji. Tas beda. Wae. Aduh. Ya, dengekeun Ustad. Ulah sok neangan perka eleh mah geus eleh. Lain ku masalah elehna Pak Haji. Abi nyaksian nyalira Pak Haji. Nyaksian naon Ustad? Nyaksian ningali aya anu lelempangan tengah peuting kamari ngabagi-bagi. Rona sia teh eta mah. Ah, sanes Pak Haji. Beda. Naon? Beda ada aya nu kieu an katingali ku Pak Ustad gesok. Laras eta teh Pak Haji kitu. Ketua ulah sok mudah terprok. Laras eta teh Pak Ustad gitu. Leres nyarosna. gitu Pak Ketua. Da, Ya dengekeun ade. ya Pak Haji. Teking kitu Pak Haji. Abi ya gaduh saksi berat Pak Haji. Masih ngeles hukum mage ya terus aya bukti aya video Pak Haji abdi. Aya videona. Aya videona Pak Buktina, Ketua. aya buktina. Aya jelas ya abdi. Ayo uang tingali atuh. Ameh Cing laras. sok. Naon buktina cing sok? Ya, Ketua. Tingalinya. Tuh. Kayak heula Pak Ustad. Abi bade naros heula ieu ka Pak Haji. Naros naon deui? Haji, leres anu ngabagikan acis teh eta teh tim Pak Haji. Nya Pak Ketua. Nya abi. Abi da apa jalmina eta teh. Pak Ketua. Mun Cing Pak Haji. Aman. Mun. Ulah sampai ka Pak Haji ngaluarkeun kerut. Lamun Pak Haji ngaluarkeun mau jeung di dieu diacak-acak kabeh oge. Mun Pak Haji. Nah, sok tenang Pak Ustad. Tenang Pak Haji. Aya nama urang taroskeun heula ka Pak Haji Mayung. Leres atanapi henteuna. Nya. Ulah sampai jadi fitnah. Gitu. Eta Itu, Pak Ustad. Alus Aduh. ketua kan. Pak Ketua. Cicing Ustad. Ya, Mun sok ana mah tenang heula. Dangukeun. Ustad. Ustad, matakan kudu ngaji, kudu masantren tah kitu. Ya, dangun Pak Ustad. Ya, Pak Ketua kieu. Eta teh bisa wae video anu beredar luas teh bisa wae ieu lawan politik Pak Haji. Astagfirullah. Pak Haji. Pak Ketua. Pak Ketua. Puter nginggeunang di eta. Disebutkeun eta teh tim Haji Mayung, padahal mah tim manehna bisa wae. Astagfirullah. Pak Haji ulah kitu Pak Ketua. Bohong eta teh Pak Haji masuk tiasa nyariosna Pak Mun Ketua. aya mah tenang heula eta mah. Urang carioskeun heula eta Ustad mah. leutik. Punten warga tenang warga ulah sampai Mohon warga. Ya tenang heula. Pak Ustad, tiasa wae ieu teh nya Pak Ustad teh ngaya-ngaya. Astagfirullahaladzim. Tapi upami Pak Ustad gaduh bukti deui anu kuat mah, abi bakal percanten ke Pak Ustad. Aya Pak Oh, Ketua. aya? Aya abi da gaduh 3 video teh. Oh, tilu. Mun aya 3na. Bilih bade ditinggal. Ya, ulah sok ngaya-ngaya Ustad eleh mah geus eleh lah. Da Ustad mah mah dipilih iwati ieu calon RT. Pak Haji, lain ku masalah elehna, Pak Haji. Abi teh nunas CCTV. Di dieu jalmi teh teu Oh, sabaraha. namanya CCTV di bumi. Sanes jalmi maksudna teh nyata bisa anu kieu teh. Aduh gaya. Cing, rudet. Aya buktina teh dina apa ya buktina? Aya. Pokona mah ieu teh nyata pisan malahan mah aya jalmina ge di dieu da atuh. Oh, aya di dieu jalmina. Aya. Oh, aya buktosna teh dina apa? Video anu tilu. Muhun. Video nu. Teu atuh ningali abi. Muhun. Ulah pati dipercaya buat tadi ke permainan teh Pak Ketua ulah sok Pak Ketua kudu tegas atuh bahwa ieu teh lain kecurangan. Haji Mayung dipilih RT teh murni pemilihan. Nah, di panginten masyarakat. kieu aya namanya Pak Ustad, Pak Haji. Kan Pak Ustad nyarosna terus gaduh bukti. Muhun ieu aya Kan bukti anu kuatnya Pak Haji. Leres. Cing, mana sih sok? Ayeuna mah urang tingali ku Pak Haji sareng ku abi. Sok tempakan dah. Aduh. Mana Pak Ustad tingali? Iya. Kira. Tah, yuk. Tuh. Kuning leres itu Pak Haji. Bade kumaha tuh tos kieu. Ya bola
Ajak heula. Tah. Mana we teh Pak Haji teh teu kieu. Punten Pak Ketua. Tah gitu Pak Ketua. Oh, berarti leres Pak Ustadz teh nya teu ngayang-ayang Oke. gitu. Berarti ieu mah aya kasalahan aya di Pak Haji Mayung. Nah, begitu kitu Pak Haji. Jop. Jop. Tos palawargi enak mah. Tenang heula panginten da aya nama Pak Ustadz tos leres. Tah panginten aya nama salahna aya di Pak Haji Mayung. Mohon Nah, panginten kitu. Gitu Pak Ketua tong. Aduh. Kan we namanya tos aya bektosna di Tos HP saya Pak tuh. Ustadz leutik. Pak Haji ngaku lah tong kedah kikituan. Mani kana jujur aya nama kitu. Sudah geus buku ieu aya buktina. Teu boga halak tara raja TV. Lain kitu. Eta mah maneh we, eta mah karena eleh. Alah, lain karena ya Pak Haji. Abi apa tak balan Pak Haji si botak aing apa? Oh aya baladna Pak Haji teh. Aya, pan ieu nu ieu teh. Yo, jawab. Geus cicok diuk Ustaz. Oh sana bocor cari kala. Salik Pak Haji. Ieu madukna ka itu kon. Tuh ka itu na tuh. Ka itu. Tah ibu-ibu kitu nya Tah punten panginten kayak pada palawargi. dijelaskeun ka ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak panginten tah. Yo, jawab. Haji. Repela. Jawab. Pak Ketua, panginten Pak Haji, hapunten ieu ayeuna mah abi teh panginten hoyong ieu pemilihan RT teh hoyong diulang deui. Da sabab ieu mah aya kecurangan. Kumargi Ustadz Leutik teh hoyong diulang deui kumaha palawargi satujun teu. Pak Haji bade ka mana Pak Haji? Bade ka mana Pak Haji? Tah, kau ke mana? Ka mana? Cicing. Cicing. Diwilang gitu. Cicing. Dia mah asa dituntut ku aing mah tepokeun. Kan ieu kasalahan Pak Haji yeuh. Kasalahan. Pak Haji. Berarti leres anu cek Pak Ustadz Leutik, Pak Haji. Gitu, Yo. Pak Haji mah licik gitu. Lain licik, dengan kan ketua ulah sok pro ka ditu. Sanes Pak Haji kitu. Mayung teh orang terhormat ahli infak kali sodako nya wajar bisi keur bayareun emok ka ditu. Matak dibarareun duit. Ngareta si ustadna teh sok.